Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng siang palawargi sadayana baraya lembur kuring asli. Dina danget ayeuna sim kuring alhamdulillah maju aya di perkampungan palawargi sadayana sareng ninggal kaayaan painten di perkampungan palawargi sadayana. Ngabahas tina perkawis pare nya palawargi atanapi padi nya bahasa Indonesia nama. Nah painten ieu teh henteu sagampang anu dituang gitu tah palawargi sadayana. Nah seueur tahapan-tahapanana seueur ayeuna anu kedah dilakukeunana palawargi sadayana. Ninggal kaayaan di dieu panginten palawargi sadayana ieu panginten sawah anu tos dipanen nya. Tos dipanen pasti ya dipacul. Ayeuna ngeuman labini palawargi janten si parena teh satacan dipelakeun teh dikeuman heula di balong sapertos kieu palawargi teh sadayana. Dikeuman heula sapertos kieu. Eta teh antawis samingon atau nepi 2 mingguan dikeumanan teh palawargi sadayana. Kumaha painten parena nah kaseueuran di pali dieu parena nyata masih ngagunakeun pare anu jangkung teu pare anu penek nya palawargi. Nah tos di ayeuna keuman kitu teh ayeuna teras nya diawurkeun lah kasebatna mah di kange janten binihna. Nah disebatna teh di ditu tuh palawargi sadayana tuh dikuburkeun teh terus dipacul pangpayuna. Biasana sawah anu bade di pelakan binih mah sok dipacul pangpayuna kangge melakeun binih. Kangge persiapan nanam deui palawargi sadayana. Nah panginten tos dipelak kitu mah yeuna sawahna kantun macul. Nah teras si binih anu tos janten itu engke painten palawargi ke dipelakeun di dieu nya di sawah janten teu sagampil anu dituang gitu tatang tos seueur pisan prosesna. Nah painten tos dipanen oge henteu langsung tiasa dituang palawarginya. Tang tos ieu kedah di poe heula si parena sapertos kieu palawargi. Ya, di poe heula. Ya alhamdulillah menuju musim panas janten nya si parena teh nyetere garingna oge gitu kan nya. Janten seueur pisan tetes di kieu oge palawargi sadayana kedah ayeuna diheuleur ge kantenan di pali dieu mah bindingan teu aya heuleuran tebih gitu kan nya. Nah penten kange cuplikanana mah sakitu palawargi. Nah ayeuna mah wong ninggal kondisi ayeuna menuju paranen palawargi sadayana. Ya ieu teh menuju aya panen di pali dieu teh wang intip tanapi wang tinggal nya. Ieu alhamdulillah di dieu menuju marajeng paranen seueur panen. Naik nusa itu panena hah nu mau gua nah nonton palawargi kieu ka sapalih kaayaan di lemur pastinya. Ya di lemur teh nuju aya di Garut Selatan di batasan sareng Tasikmalaya wilayah selatan keneh Tasikmalaya. Nah painten itu palawargi. Nah panenna oge di dieu masih ngagunakeun cara tradisional ya palawargi, masih menggunakan cara tradisional nyata menggunakan etem. Nah iya terus dipanen palawargi sadayana. Beres nu narancamurnya
Mana tinggal manangan? Ah, beres nih. Ada mebas pana jero. Anu belah mana? Hai. Belah Hai. mana rencana? Saha? Belah mana rencana? Oh, itu. Iya rancanya. Nah jantan cenah ieu teh sawahna aya nu ranca kalawargi anu ranca teh jero si taneuhna teh. Beneran tak ada barada. Iya. Tuh janten panenna teh itu masih menggunakan cara tradisional nya cara nate ku etem. Nggak bini ning kumaha carana teh bini ning? Misal kumaha carana teh. Nah, seperti itu. Ayahnya teh tapi nah gitu punten para wargi sadayana Mabdi izin pamit pengennya segitu we nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.